mang-mang atas keputusan seseorang ulah dipilukeun, hatta keputusan hakim mang-mang ulah dituturkeun. Maka Habib Usman ngejelaskeun dina kitabna Ru'yatul Hilal, al-hisabul qati aqwa minar raibah, leuwih kuat tibatan anu mang-mang. Urang mang-mang ka keputusan hakim ulah dituturkeun. Urang percaya penuh mangga. Urang ayeuna mah percaya ka hitungan seseorang kiai tuturkeun. Teu percaya ulah. Eta mah kos kitu bae. Bab nu jadi anggeran adalah al-i'tiqadul jazim. Geus lamun urang mang-mang atas keputusan-keputusan seseorang ulah dipilukeun. Lamun deuk ka masalahkeun darjah deui kotok teu kapencit. Kotok teu kapencit ieu deuk lebaran teh tah ieu nu jadi masalahna. Akhirnya ya alhamdulillah keputusanana sakaligus ulah nyaritakeun nu eleh jeung nu menang. Eueuh nu eleh jeung eueuh nu menang. Nu eleh mah nu henteu meunang ridho Allah, nu menang mah nu menang pangampura Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal jangka hareupna hati-hati, sebab di negara keur meujeuhna keur kos kieu deuk dirobah ku ari kitab salaf ku kitab Amerika. Etalah permasalahanana dorongan ti Amerika nu luar biasa, geus bab politik kemudian ekonomi ku ari agama. Nah, urang satungtung aya nu nuduhkeun ulama maning make ulama bae. Geus bantah kuari mah acak-acak nyusup lah ka tubuh pemerintah ngarasa hebat. Tuh masalah ieu mah keur carita hebat. Masalah mangga bae. Ieu kitab salaf dikikis ceknya. Kitab salaf itu sudah ortodok. Tidak berarti lagi ngaulahkeun nya nama maca kitab Durratun Nasihin. Ngaulahkeun maca Riyadus Shalihin, ngaulahkeun maca kitab Takrib, Fathul Muin, Bugiyah ulah. Geus kitab-kitab anyar bae. Mentak kuari sapalak lage hilangkan, gantilah kuari kue pemiris, gantilah ku nyukom. Mangga bae eta mah kaistimewaan tapi rumusna kan menang ti Amerika, nu bisa yeun salian ti Amerika. Nu bisa yeun salian ti Inggris persekongkolannya na. Sehingga perkacauan teh dimulai sababaraha tahun kadi. Awalna baheula Muhammadiyah jeung NU teh satu suara pelebah ru'yat. Bertentangan di zaman Orde Baru Soeharto istimewa bab ru'yat. Kabelah dieuna ge masih kan kabelah dieuna mulai setik dilitikan darjah bertentanganlah antara pemegang salaf jeung pemegang modern. Sakadar carita mangga teh teuing sebab urang puasa teh melalui i'tiqadin jazim. Jihad. Nah, kabelah dieuna diletikeun ketika urang menang 2 darjah tahun nu itu, tahun nu cekcok nya namangan sakadar sadarjah leuwih hampir 2 darjah teh dijadikeun. Kuari mah kuari nyukum jeung happy meris 0 darjah. Sementara Sulam Munairen 2 darjah 50, 2 darjah 55, aya nu menang 2 darjah 24, aya nu menang 2 darjah 35. Nu mantap luar biasa pesantren salaf kok sampai gak dapat darjah. Wallahu a'lam. Nu mantap pemerintah jeung kru-kruna bakal nyaritakeun puasa perbo. Diperkirakan seperti eta anu endek nyekel ru'yat ge geus caritakeun rebo, nu endek ru'yat nyekelan ru'yat geus ngomong rebo atuh salah. Ayeuna ru'yat mah tungguan pamarentah ulah menyatakan rebo, saha nu nyaho engke Senin ru'yat, saha nu nyaho malam Selasa ru'yat kok geus menyatakan rebo. Ocaknya karena tidak mendapatkan ru'yat atuh lain ru'yat, atuh lain ru'yat tuh tidak mendapatkan darjah atuh lain ru'yat tuh kos kitu mah hisab-hisab kene ngan nyekelanana hisabna hisab modern. Ndek nyekelan ru'yat ulah ngomongkeun rebo. Sajana matak rebo teu meunang darjah eta mah ngaranna hisab teh bego. Lamun hisab kakarak menyatakan ahli hisab qat'i mah
akan melaksanakan ilmunya tanpa mengajak kepada orang lain, hanya mengamalkan ilmunya untuk dirinya sendiri hari Selasa. Sebab 2 darjah 5 dakikoh, hampir 3 darjah. Terbukti sababaraha tahun masih efektif, masih hebat. Cakung selalu ruyat di atas 2 darjah ruyat. Nukukula diceritakan awalnya 12 darjah. Ketika aya seseorang ruyat di bawah 12 darjah, laporanlah Kaki Mansur. Kuki Mansur diralat kembali 9 darjah. Setelah 9 darjah aya nu ngitung 7 darjah ruyat, diralat kembali Kuki Mansur. 7 darjat ruyat. Imkanur ruyat aya deui nu 4 darjah bisa ningali, diralat kembali ku Kiai Mansur 4 darjah, lantaran lain hiji lain 2 nu neuleuh bulan. Kebelah dieuna ternyata 2 darjah setengah bisa kadeuleu. Nah eta teh ditingali ku jelema loba, diralatlah darjatani fa aksara sampai kuari anna hadda imkan ruyat darjatani fa aksara. Tinggal di deuleu bae tuh coba karangan Ki Mansurna sababaraha kita mangga. Tinggal di deuleu bae tuh karangan Habib Usman Jaloba Jasa, karanganna jeung tukilanana tuh tinggal di fotokopi bae beus hayang mah, asal becus bae sia macana. Atuh mondok henteu naon henteu maca teu bisa. Atuh cenah kumaha tuh mebes bae atuh sia mah. Tah karanganna geus sama. Boh, deuk dina kitab Iqazun Niyam bangga, deuk kitab Ruyatul Hilal mangga karangan Habib Usman. Wah loba jasa. Jadi dipatok warima bi anna hadda imkanir ru'yat ialah darjatani paksaro. Dibuktikan ternyata 2 darjah leuwih selalu ru'yat dilaksanakanlah di Indonesia di zaman Orde Baru, ternyata efektif luar biasa. Menyatulah organisasi Muhammadiyah jeung NU dengan memakai dasar Sulamun Nairet terus-terusan istimewa. Teu pernah bae teu karuyat kakara kuari bae teu aya perbedaan politik kepentingan Muhammadiyah jeung NU. Kulantaran NU merasa dianaktirikan, nu baheula NU teh diais ku pamarentah, diserobot lah ku NU lah ku ari nu dianak emaskeun. Muhammadiyah dianaktirikeun, misah Muhammadiyah boga cara tersendiri. NU anu geus oleng dina kaorganisasianana oleng teh jelema-jelemanana NU nama sakitu hebatna. Kumaha kaolenganana terbukti di sababaraha macam nu masih kene di mata urang anyar kene kok orang NU milih atur. Ieu mah nyata, ieu mah kecarita agama kan NU mah organisasi sosial keagamaan. Lamun dek mengatasnamakan NU ulah bisa dibeli atuh tiba heula ge konsep jeung komusna NU bisa dibeli untuk salah satu kepentingan. Etalah nu mantak NU kembalikan kepada Hitoh 26 teh. Geus berontak NU ingin mengembalikan kepada Hitoh 26 supaya ulah dibeli. Jol be di Banten. Sebutan ulah ngaranna. Sebutan ulah. Emang saya mah blon. Tutup nyaho jasa nu diserang orang NU dibeli ku atut di Tangerang huluna doang NU dibeli ku atut teu kudu dibejakeun ngaran-ngaranna fitnah ngan apakah nu kos kitu orang NU teu lain organisasi sosial keagamaan secara mutlak merontak kembalikan ke Hitoh 26 Gus Dur teh kembalikan ulah aya sangkut paut jeung politik tapi kan teu bisa buktina atut iya eta keur carita di provinsi urang sugan di provinsi Batur Bante sarua sugan di Jawa Timur mante alahadin sawa sarua bae sugan atuh di luhur mante kok cenah kiai bangun ekstrim ka NU padahal mah orang NU pan kula ngobrol jeung penggede NU ketika endek haul waktu endek muktamar NU hari Sabtu nyana daratan tiluhur imah tiluhur lain NU ti handap lain tiluhur lantaran endek haul kabeneran bareng
jeung muktamar NU nyanalah dongeng kiai milih siapa kukula dibejakan kalau pilihan saya secara pribadi ini kenapa nggak milih ini begini makanya nggak milih ini masa ada muktamar kok dipanggil duluan kemudian ngobrol kelihatannya serius bener udah nggak usah banyak ngomong eta jelema nah hirup keneh kuari nu daratang ka imah kula kuda neruskan obrolannya begini di NU tuh teng kok tahu Pak Kiai oh siapa dulu ya udah nggak usah ada muktamar cekula nggak usah yang menang pasti ini pilihan saya mah yang ini kok bisa begitu tuh udah kelihatan langkah-langkah aja oh ya udah nggak usah dipublikasikan nggak paling di pengajian doang saya cerita dikit-dikit tuh jelas hari rup keneh berarti geus teu murni ketika aya tokoh NU kula dek diajak gitu diasupkeun ka salah satu untuk memilih ente kula mah ini kan menyatu dengan kiai di Jawa anu yang kos enggak saya mah enggak ini bantu ini NU kita oh iya siap membantu NU asal sesuai dengan nurani saya keinginan kiai bagaimana dibejalkan kukula gini geus lain di luhur bae di Banten ketika orang Jawa pemimpin ketua NU na kula ngomong saya siap di NU asal gini nyana teh siapeun eueuh sen ti dituna eueuh sen nah ketika kos gitu ya udahlah kiai doanya aja atuh ngapain muktamar yang jelas maksim yang menang ini berarti kan geus nah kuarina kos kieu iya mah pada urang na bae mah ada urang na bae maksudna engke mama ngomong di itu pada urang na deui engke ceramah di itu pada urang na deui kos kieu lah keayaanana naon salahna ja Quran eta keneh Muhammadiyah kitabna Quran NU kitabna Quran HTI kitabna Quran berbagai organisasi FPI kitabna Al-Quran kitab kitu ngaranna Islam Hurud kitabna Al-Quran Ikhwanul Muslimin kitabna berbagai organisasi nu ngaran Islam kitabna Al-Quran hadisna nu sahih Bukhari Muslim kabeh eta kok ketika melaksanakan purna berbeda-beda kurang kudu ditingali ka orsinilanana geus panjang mun nyaritakeun kos kitu mah panjang geus hareudang bakal geus ieu mah ku henteu ngahijina Muhammadiyah jeung NU berarti kan ngabogaan kepentingan kitu bae pasti jasa lain sakadar pasti puas lain puas aja puas geus teu deui tah hese aing ngomong berarti dengan kepentingan etalah kahijab kurang nu dihandap bingung ikut kemana atuh ya Muhammadiyah ge dina pelebah ibadah nama sarua ka Gusti Allah adapun tama urusan berbedaan urusan puruna memang tiba heula tama urusan kunut urusan usoli urusan tahlilan tetapi puasa mah kan akur puasa mah deuk kumaha deui enas tama tuh dek milu ka NU kos kitu dek milu ka Muhammadiyah aing mung mesti pajar Muhammadiyah lepaskan atribut NU jeung Muhammadiyah tanpa make atribut aku Muhammadiyah aku NU ulah make nu kos kitu geura urang cekel kitab nu asli adapun kebenaran akur jeung Muhammadiyah lain berarti urang Muhammadiyah adapun urang akur jeung NU lain berarti urang NU pelebah dinya mah aing mah akur jeung ulama titik beres geus kos kitu lamun ke siapa tama Muhammadiyah moal aya anggeusna kajian kukumaha ge siapa NU moal aya anggeusna tama kikituan maningan ge urang kaluarkeun buku kaluarkeun baju NU kaluarkeun baju Muhammadiyah mun kukula terus dicaritakeun panjangna kabina-bina sebab aya dulur kula di luhur dimui boga dulur dimui ge boga dulur boga anu selalu memberikan informasi Muhammadiyah ayah di luhur sarua bae urang Jogja lain adikulana tapi sekitar adik-adik kula nu boga pesantren pondok pesantren Haji Mahasiswa Al Musin Yogyakarta kakana jadi orang elu meleg-meleg anu selalu utar atur ketika muktamar manehanana selalu mere informasi nyanana ge saya informasi kieu ka kula kok jadi begini ya Kiai saya nanti mau konsultasi nggak sabar kali konsultasi bantu NU siap
Tapi kok kayak nu jadi begini nyana nu ngomong gitu nyana nu ngomong gitu deh. Kok jadi begini ya? Tuh terserah di situ. Udah kumaha coba. Mantak teu perlu kukula dicaritakeun jerona. Nu jelas deuleu ku urang gerakan mana ku ari NU. Urang NU. Ideologina maksudnya sanajan teu ikut praktis, tapi di jerona mah iya atuh dibeli ku sakadang atuh. Atuh aing mah senep ka orang NU. Mantak loba orang NU embungeun ka imah kula. Pong aing mah cenah ka imah kiai mah jatuh aing teu penting-penting amat ya kasih ya. Tuker mah jadi musuh we tolol. Saya tolol sia teh aing. Tolol kabehan atuh aing kabehan onem berjamaah teu masalah. Ya Allah, ya Rabbi Gusti, Allah nu agung kas kitulah. Kaayaan anak lepaskeun coba atribut Muhammadiyah jeung ulama ke atas nama NU jeung atas nama Muhammadiyah, make atas nama salaf ulama salafus shalih. Jatuh menurut hisab qatimah irtifaul hilal 2 darjah 50 dakiko yaumul isnin malam Selasa maksudna 2 darjah 50 dakiko 1 hitungan cakung kuari ya hitungan Sukabumi ahli falak Sukabumi di luar gitu Alwardayani lamun Alwardayani warudoyong termasuk sarua jeung Al-Hidayah Kibustomi menangna itima yaumul isnin 1 11 koh 12 ni bahasa palak tau bahasa mah ni pokona al-irtifaq lailatul salasa 2 darjah 24 dakiko 24 sawani al-muqsu 9 koh 37 ni 30 genep lis gedein si Elis sawalis Nailah hitungan talak Alwardayani sarua jeung Al-Hidayah Kibustomi hampir akur jeung kula dan kula mah menangna rada gede 2 darjah 38 dakiko ieu mah 24 gedean kula 20 darjah leuwih. Kemudian cakung iya cakung mah menangna gitu naon gitu ngaranna 2 darjah 50 dakiko gede mah cakung mah tuh ya itu jadi 2 darjah 50 dakiko Masya Allah karim 16 Juli menentukan 16 Juli menentukan arah kiblat mun hayang nyaho ya dilampirkan di dia hayang nyaho lah arah kiblat anu jelas ya malampiran tambahan cakung ya 16 Juli ya bakalna ya kita menentukan arah kiblat pada jam 16.27 WIB Jakarta 16.27 jam 16 jam seberapa jam 4.27 berarti hampir setengah 5 nancepkeun urang benda didinya tek ieu mah di luar uyat di luar hisab mengenai 1 Ramadan kiblat ieu mah tancepkeun ingetkeun tah tanggal 16 aya 2 engke ngan ieu mah salah sahijina bae mun urang aja palak mah bakal nyaho 16 Juli tahu sekitar jam setengah 5 tancepkeun arahna sesuai akur bakal najeng matahari catat tidinya tah dicatat cenah ieu kiai keluar di Tajong poho kita 16 Juli endahan 16 Agustus atuh tah 17 Agustusan Masyaallah karim tuh ya yelah gitu leuwih tina lampiran ya Allah. Jadi jatuh malam Selasa 2 darjah 50 dakiko Jawa loba ieu mah nu alalakur sebab tahun ieu epimeris jeung nyukobla teu benang darjah nya kaget mentek pada ngirim surat ka dia kok bisa begitu ya tuh enggak tahu saya mah orang bodoh udah pokoknya saya mah dengan kebodohan saya lah saya mau ikut dengan kebodohan saya
Ilmanya 2 darjah 52 Jawa ya Jawa teu kudu dicaritakeun pesantrenna sebab loba jasa muridna ya di Tangerang teh Banten. Muaja saya bae Jawa 2 darjah 52 dakiko 51 sawani di atas upuk 2 dan selanjutnya. Kemudian Jawa Tengah kene pesantren gede kene ieu nu nyana ge bingung kok epimeris enggak dapat darjah sekian nama nyuko, maka saya kirim surat kepada Bapak Kiai. Nah iya Jawa Tengah nyana pesantren itu perlu diceritakan gede murid loba jasa di Banten mantak jana ngirim surat cuman kula mau nyaritakeun pondok pesantren jeung kiaina sarua nyana ge ieu adalah kitu 2 darjah sarua bae 52 dakiko sarua galede. Ya, Jawa Timur aya, Jawa Tengah aya, Jawa Barat, Walwardayani aya, kula ge ngitung, Banten ge aya, ieu sakadar carita ilmu falak sulamunairen. Anu berbeda hitungan jeung nyukum jeung epimeris. Lantaran nyukum mah teu meunang darjah. Geus nyana anu endeup nyekel hisab nyukum lain ruyat hisab nyukom berartinya nama kerbo ruyat mah ulah waka dongeng ruyat engke ruyat mah nu nyekel hisab qot'i buktikeun malam Salasa nu nyekel hisab nyukom buktikeun ngabuktikeun malam Salasa jeung malam Rebo malam Kamis los deuleu Gus ya henteu kudu deuleu di ditu di dieu bae di deuleu ge sagede kebo ge bakal ge. Gitulah cerita tentang hisab. Jadi kesimpulanana ulah loba nanya ka kula dek menyatakeun besing ke Rabul nanyakeun kiai dek kuasa naon ulah diturutan kula mah ngan dek menyatakan nuturkeun hitungan ilmu kula atas hitungan Sulamunairen meunang ngaji di guru kahiji Ki Mansur yakni Papih Ki Jazuli Cipanas nu baheula akur saguru jeung Ki Soleh Gandaria jeung berbagai kiai-kiai nu sejen nya terus ngaji kadua kali deui di Kubang Kiai Izudin nah ieu jatuhna adalah pada hari Selasa geus kula mah dek puasa secara pribadi we Salasa. Adapun ke bapak-bapak ibu-ibu mangga dek ngadengekeun pamarentah ilu pamarentah leuwih bagus. Neuk kitu make ndek nurutan kula sabodo ngan kula mah ngajak mah henteu. Beusi pajar ngajak henteu. Kula mah geus percaya jasa kana ilmu ulama. Ya saya jadi diturunkeun ulama lah pae hirup gedeg jeung ulama bae. Ya saya di akhirat lagi semua make ilmu nyukom-nyukoman. Geus make hitungan-hitungan ulama. Ya. Kemudian loba jasa catatan-catatan gitu tentang ru'yat mengalir ka dieu nu aneheun teu beunang darjah. Teu perlu kukula disebutkan lantaran loba jasa sebab geus wayah dahar sigan nama ieu lain lebah. Segitulah. Kemudian atuh lamun ningali tukilan-tukilanana lawan sabatal hukmu kukula ditulis tapi tulisan anda berenana nieu ka bawahnya lawan sabatal hukmu indal hakim kitunya lawan sabatal saumu awil fitru indal hakim didinya lam yajuzil saum awil fitru kunaon eta litahawuri gadi itu dah litahawuri hakim wali ma'rifati panjang naon sebab li anal madar sebab nu jadi anggeran adalah al i'tiqadul jazim geus lamun urang mangmang atas keputusan seseorang ulah dipilukeun mangmang atas keputusan seseorang ulah dipilukeun hatta keputusan hakim mangmang ulah dituturkeun maka Habib Usman ngejelaskeun dina kitabna Ru'yatul Hilal
al-hisabul qati aqwa minar raibah leuwih kuat tibatan anu mang urang mang ka keputusan hakim ulah dituturkeun urang percaya penuh mangga urang ayeuna mah percaya ka hitungan seseorang kiai tuturkeun teu percaya ulah eta mah kos kitu bae kukula teh dibacakeun keteranganana teu kabawa meureunana ieu padahal panjang dirinya caritaanana meureun ku Gusti Allah ulah dicaritakeun mentak teu kabawa. Geus sakitu tah mah, jeung kukula geus dikumpat-kempit teh sakumaha ngempit ka bogoh. Emang cenah kieu bobogohan loba omong sia lah. Bahkan lamun aya jelema ngahisab yakin dengan hisabanana. Teu beunang luntal ento kanu sejen. Geus kudu hisab. Hisab ulah nyaritakeun ru'yat. Cek Habib Usman hisab teh kabagi tilung ke bakal napi buktieunnana aya anu imkan ru'yat jeung kadeuleu bulanna aya anu imkan ru'yat teu kadeuleu bulanna aya anu nya teu kadeuleu ye tetapi imkan ru'yat aya anu nya kadeuleu karu'yatnya gede hisab qati teh nya kadeuleu bulan teh nya imkan ru'yat pas artina imkan ru'yat kadeuleu nomor kedua imkan ru'yat naon kitu darjatani paksaro teu kadeuleu bulana langsung bae mangga bae aya deui hitungan teh cak hitungan mah imkan ru'yat tapi teu bisa dideuleu mah teu kadeuleu teh teu bisa dideuleu henteu bisa dideuleu teh gaem ngan boga kayakinan kana hisab qati mangga bae eueuh masalah itulah keistimewaan hisab dideuleu dina perjalanan adat lamun urang geus nempo kana perjalanan adat perjalananna bulan maka moal meleset sebab aya hitunganana geus kulantaran sesuai jeung adat sanajan teu bisa kadeuleu ta bulan bisa dijatuhkeun tanggal hiji Ramadan bae tinggal menurut hisab qati sabaraha darajah ieu taun ieu alhamdulillahirabbil alamin hitungan kaula aya kemudian hitungan ti berbagai pondok pesantren Jawa termasuk pesantren-pesantren gede nu ngiriman data ka dia alhamdulillah dengan perhitungan sulamun nairen teu perlu dicaritakeun hanya datana aya perhitungan pondok-pondok pesantren Jawa Timur jeung Jawa Tengah anu manehanana nitip kita sama-sama melaksanakan puasa dengan ikut kepada hitungan ulama salafus shalihin perjalanan melalui perhitungan kitab Sulamun Nairin ialah data perhitungan data-data anu di sekitar urang Al-Wardayani kemudian Al-Hidayah pondok pesantren Ki Bustami jeung Lajnah Falakiyah Cakung perhitunganana hampir akur jeung perhitungan sejen termasuk simkuri perhitungan Sulamun Nairin teu jararauh darjahna tetep 2 darjah leuwihna aya nu meunang 38 darjah aya nu meunang 24 darjah aya nu meunang 50 darjah aya nu meunang 55 darjah berarti hampir 3 darjah teu perlu disebutkeun terlalu loba jasa ieu alhamdulillah dukungan Sulamun Nairin tina berbagai pondok pesantren anu nyana tetep ngajak kana nyeklan perhitungan ulama salafus shalihin sebab kuari Amerika geus ngajajah ka seluruh negara politik dijajah ekonomi dijajah budaya geus puguh dijajah karasa ku urang agama ge geus dijajah
agama geus dijajah ku Amerika melalui baheula nu ku Gus Dur dicaritakeun melalui partai PKS. Lain lalagan nu mantap kurang ngomong PKS emang eueuh dasarna berdasar. Hati-hati sebab nyelunduplah Amerika. Mata kalau baheula disebarkeun kan lembaran-lembaranna hati-hati. Kuari mah geus teu kudu hati-hati cenah kieu geus nyaho. Atau emang batur sia ieu pan luting mah bener. Ya korupsi ge babarengan jeung sia. Geus kuari mah cacadna geus jelas di jerona endek aya wahabinisasi. Pemwahabian di Indonesia. Ya subkenlah melalui kitu birokrasi mentak 10 undang-undang yang telah jelas akan berubah. Cak Gus Dur waktu jumeneng keneh Gus Dur kuari karasa tolak tilu jadi hiji mui nu tadina mondok masantren ge kababawa ka ditu aneh nu baheula mah keras jasa 3 bain kubro barangnyana aya di mui tetep hiji milu ka ditu terserah kulangan sakadar ngabejakeun doa. Anak angkat bisa dikitu non dijadikan anak pribadi dibuat identitas na iya karim masya Allah waris jadi menang anak angkat anak pulung kabelah dieuna geus dilegalkeun nikah duaan bae ndek kumaha tutur kan lusus bakal 10 geus bantak kuari mah acak-acak nyusup lah ke tubuh pemerintah ngarasa hebat tuh masalah ieu mah keur carita hebat masalah mangga bae ieu kitab salaf dikikis ceknya kitab salaf itu sudah ortodok tidak berarti lagi ngaulahkeun nya nama maca kitab Durratun Nasihin ngaulahkeun maca Riyadus Sholihin ngaulahkeun maca kitab Takrib Fathul Muin Bugiyah ulah geus kitab-kitab anyar bae mentak kuari sapalak lagi hilangkan gantilah kuari kue pimeris gantilah ku nyukom mangga bae eta mah kaistimewaan tapi rumusna kan menang ti Amerika nu bisa nyeun salian ti Amerika nu bisa nyeun salian ti Inggris persekongkolannya sehingga perkacauan teh dimulai sababaraha taun kadi awalna baheula Muhammadiyah jeung NU teh satu suara pelebah rukyat bertentangan di zaman Orde Baru Soeharto istimewa bab rukyat kabelah dieuna ge masih kan kabelah dieuna mulai setik dilitikan darjah bertentanganlah antara pemegang salaf jeung pemegang modern sakadar carita mangga teh teuing sebab urang puasa teh melalui i'tiqadin jazim jihad. Nah kabelah dieuna diletikeun ketika orang menang 2 darjah tahun itu tahun nu cekcok nya namangan sakadar sadarjah leuwih hampir 2 darjah teh dijadikeun kuari mah kuari nyukum jeung happy meris 0 darjah sementara Sulam Munairen 2 darjah 50 2 darjah 55 aya nu menang 2 darjah 24 aya nu menang 2 darjah 35 nu mantap luar biasa pesantren salaf kok sampai gak dapat darjah wallahu a'lam nu mentak pemerintah jeung kru-kruna bakal nyaritakeun puasa perbo diperkirakan seperti eta anu endek nyekel rukyat ge geus nyaritakeun rebo nu endek rukyat nyekelan rukyat geus ngomong rebo atuh salah ayeuna rukyat mah tungguan pemerintah ulah menyatakan rebo sahanu nyaho engke Senin rukyat sahanu nyaho malam Selasa rukyat kok geus menyatakan rebo ocaknya karena tidak mendapatkan rukyat atuh lain rukyat atuh lain rukyat tuh tidak mendapatkan darjah atuh lain rukyat tuh kitu mah hisab-hisab kene ngan nyekelanana hisabna hisab modern ndek nyekelan rukyat ulah ngomongkeun rebo cek jalan mata kerbot tuh menang darjah eta mah ngaranna hisab teh bego
lamun hisab kakarak menyatakan ahli hisab qat'i mah akan melaksanakan ilmunya tanpa mengajak kepada orang lain, hanya mengamalkan ilmunya untuk dirinya sendiri hari Selasa. Sebab 2 darjah 5 dakikoh, hampir 3 darjah. Terbukti sababaraha tahun masih efektif, masih hebat. Cakung selalu ru'yat di atas 2 darjah ru'yat. Nuku kula dicaritakeun awalna 12 darjah. Ketika aya seseorang ru'yat di bawah 12 darjah, laporanlah ka Ki Mansur. Ku Ki Mansur diralat kembali 9 darjah. Setelah 9 darjah aya nu ngitung 7 darjah ru'yat, diralat kembali ku Ki Mansur. 7 darjat ru'yat. Imkanur ru'yat aya deui nu 4 darjah bisa ningali, diralat kembali ku Kiai Mansur 4 darjah lantaran lain hiji lain 2 nu neuleuh bulan. Kebelah dieuna ternyata 2 darjah setengah bisa kadeuleu. Nah eta teh ditingali ku jelema loba, diralatlah darjatani fa aksar sampai kuari anna hadda imkan ru'yat darjatani fa aksar. Tinggal di deuleu bae tuh coba karangan Ki Mansurna sababaraha kita mangga. Tinggal di deuleu bae atuh karangan Habib Usman Jaloba Jasa karanganna jeung tukilanana atuh tinggal di fotokopi bae beus hayangna asal becus bae sia macana. Atuh mondok henteu naon henteu maca teu bisa. Atuh jangan kumaha atuh mebes atuh sia mah. Karanganana geus sama. Boh, deuk dina kitab Iqazun Niyam bangga, deuk kitab Ru'yatul Hilal mangga karangan Habib Usman. Wah loba jasa. Jadi dipatok warima bi anna hadda imkanir ru'yat ialah darjatani paksaro. Dibuktikan ternyata 2 darjah leuwih selalu ru'yat dilaksanakanlah di Indonesia di zaman Orde Baru, ternyata efektif luar biasa. Menyatulah organisasi Muhammadiyah jeung NU dengan memakai dasar Sulamun Nairet terus-terusan istimewa. Teu pernah bae teu karuyat kakara kuari bae teu aya perbedaan politik kepentingan Muhammadiyah jeung NU. Kulantaran NU merasa dianaktirikan, nu baheula NU teh diais ku pamarentah, diserobotlah ku NU lah ku ari nu dianak emaskeun. Muhammadiyah dianaktirikeun, misah Muhammadiyah boga cara tersendiri. NU anu geus oleng dina kaorganisasianana oleng teh jelema-jelemanana NU nama sakitu hebatna. Kumaha kaolenganana terbukti di sababaraha macem nu masih kene di mata urang anyar kene kok orang NU milih atur. Ieu mesti menyata ieu mah kecarita agama kan NU mah organisasi sosial keagamaan. Lamun dek atas namakan NU ulah bisa dibeli atuh tiba heula ge konsep jeung komusna NU bisa dibeli untuk salah satu kepentingan. Etalah nu mantak NU kembalikan kepada Hitoh 26 teh. Geus berontak NU ingin mengembalikan kepada Hitoh 26 supaya ulah dibeli. Jol be di Banten. Sebutan ulah ngaranna. Sebutan ulah. Emang saya mah blon. Tutup kudu nyaho jasa nu diserang orang NU dibeli ku atut di Tangerang huluna doang NU dibeli ku atut teu kudu dibejakeun ngaran-ngaranna fitnah ngan apakah nu kos kitu orang NU teu lain organisasi sosial keagamaan secara mutlak merontak kembalikan ke Hitoh 26 Gus Dur teh kembalikan ulah aya sangkut paut jeung politik tapi kan teu bisa buktina atut iya eta keur carita di provinsi urang sugan di provinsi Batur Bantes sarua sugan di Jawa Timur manteu Alahadin Sawa sarua bae sugan atuh di luhur manteu hehehe kok cenah kiai bangun ekstrim ka NU padahal mah orang NU pan kula ngobrol jeung penggede NU ketika endek haul waktu endek muktamar NU
hari Sabtu nyana daratan tiluhur imah tiluhur lain NU ti handap lain tiluhur lantaran dek haul kabeneran bareng jeung muktamar NU nyana lah dongeng kiai milih siapa kukula dibejakan kalau pilihan saya secara pribadi ini kenapa nggak milih ini begini makanya nggak milih ini masa ada muktamar kok dipanggil duluan kemudian ngobrol kelihatannya serius bener udah nggak usah banyak ngomong eta jelema na hirup keneh kuari nu daratang ka imah kula kuran teruskan obrolanna begini di NU tuh teng kok tahu Pak Kiai siapa dulu ya udah nggak usah ada muktamar cekula nggak usah yang menang pasti ini pilihan saya mah yang ini kok bisa begitu? Tuh udah kelihatan langkah-langkah aja. Oh ya udah nggak usah dipublikasikan. Enggak paling di pengajian doang. Saya cerita dikit-dikit. Tuh jelas hari rup keneh berarti geus teu murni. Ketika ayat tokoh NU kula dek diajak gitu diasupkeun ka salah satu untuk memilih ente kula mah. Ini kan menyatu dengan kiai di Jawa anu yang kos enggak saya mah enggak. Ini bantu, ini NU kita. Oh iya, siap membantu NU asal sesuai dengan nurani saya. Keinginan kiai bagaimana? Dibejalkan ku kula. Gini. Geus lain di luhur bae di Banten ketika orang Jawa pemimpin ketua NU na kula ngomong, saya siap di NU asal gini nyana teh siapeun. Eueuh senti dituna. Eueuh sen. Nah, ketika kos gitu, ya udahlah, kiai doanya aja. Atuh ngapain muktamar yang jelas masih yang menang ini. Berarti kan geusna. Nah, kuarina kos kieu. Ieu mah pada urangna bae mah. Pada urangna bae maksudna. Engke mama ngomong di itu pada urangna deui. Engke ceramah di itu pada urangna deui. Kos kieu lah kaayaanana. Naon salahna? Jak Qur'anna eta keneh. Muhammadiyah kitabna Quran, NU kitabna Quran, HTI kitabna Quran, berbagai organisasi FPI kitabna Al-Quran, kitab Islam Hurud kitabna Al-Quran, Ikhwanul Muslimin kitabna berbagai organisasi ngaran Islam kitabna Al-Quran, hadisna nu sahih Bukhari, Muslim, kabeh eta. Kok ketika melaksanakan purna berbeda-beda, kurang kudu tingali ka orsinilanana geus panjang mun nyaritakeun kos kitu mah panjang geus hareudang bakal geus ieu mah ku henteu ngahijina Muhammadiyah jeung NU berarti kan ngabogaan kepentingan kitu bae pasti jasa lain sakadar pasti puas lain puas aja puas geus teu tah hese aing ngomong berarti dengan kepentingan etalah kahijab kurang nu dihandap bingung ikut kemana tuh dia Muhammadiyah ge dina pelebah ibadah nama sarua ka Gusti Allah adapun tama urusan perbedaan urusan puruna memang tiba heula tama urusan kunut urusan usoli urusan tahlilan tetapi puasa mah kan akur puasa mah deuk kumaha deui enas tama tuh nek milu ka NU kos kitu nek milu ka Muhammadiyah aing mung mesti pajar Muhammadiyah lepaskan atribut NU jeung Muhammadiyah tanpa make atribut aku Muhammadiyah aku NU ulah make nu kos kitu geura urang cekel kitab nu asli adapun kebenaran akur jeung Muhammadiyah lain berarti urang Muhammadiyah adapun urang akur jeung NU lain berarti urang NU pelebah dinya mah aing mah akur jeung ulama titik beres geus kos kitu lamun ke siapa tama Muhammadiyah moal aya anggeusna kajian kumaha ge siapa NU moal aya anggeusna tama kikituan maningan ge urang kaluarkeun buku kaluarkeun baju NU kaluarkeun baju Muhammadiyah mun kukula terus dicaritakeun panjangna kabina-bina sebab aya dulur kula di luhur dimui boga dulur dimui ge boga dulur boga anu selalu memberikan informasi Muhammadiyah ayah di luhur sarua bae urang Jogja lain adik kulana tapi sekitar adik-adik kula nu boga pesantren pondok pesantren Haji Mahasiswa Al-Musin Yogyakarta kakana jadi orang elu meleg anu selalu utar atur ketika muktamar manehanana
selalu mere informasinya anak geus saya informasi kieu kakula kok jadi begini ya Kiai saya nanti mau konsultasi geus sabarakali konsultasi bantu NU siap tapi kok ke NU jadi begini nyana nu ngomong gitu nyana nu ngomong gitu deh kok jadi begini ya itu terserah di situ deh kumaha coba mantak teu perlu kukula diceritakeun jerona nu jelas deuleu ku urang gerakan mana ku ari NU urang NU ideologina maksudnya sanajan teu ikut praktis tapi di jerona mah iya atuh dibeli ku sakadang atuh aing mah senep ka orang NU bantak loba orang NU embungeun ka imah kula pong aing mah cenah ka imah kiai mah atuh aing teu penting-penting amat ya kasih ya tuker mah jadi musuh we tolol saya tolol sia teh aing tolol kabehan atuh aing kabehan onem berjamaah teu masalah ya Allah ya Rabbi Gusti Allah nu agung kas kitulah kaayaan anak lepaskin coba atribut Muhammadiyah jeung ulama ke atas nama NU jeung atas nama Muhammadiyah make atas nama salaf ulama salafus shalih urang bersyukur ka Gusti Allah puasa tamat nu tamat mah nun teu mapagon bae henteu tahun kamari pacekcok teh lebarana puasa bareng tahun ieu puasa teu bareng lebaran bareng ieu benerna ieu adu dalil antara hisab jeung ru'yat papadambung eleh padahal hisab mah dhaif nyekelan hisab dan nyekelan kau dhaif tapi ingat ka Gus Dur yang lemah pun kalau dipegang sama yang kuat jadi kuat juga etalah bahasa Gus Dur nu kadenge ku celikula ketika puasa berbeda Gus Dur kunjungan ka kaula nyaritakeun tungtungna seperti eta jadi nu kudu dipake bah tetep bae ru'yat ya nganu ngaru'yatna kudu nu ecreug kudu nu bener hisabna kudu nu bener deui lantaran urang nyaritakeun hisab berarti eta teh taraje pikeun ru'yat bahasana ge ana hada imkani ru'yat sanyana bates kongang ru'yat imkan ru'yat mungkin jasa ka ru'yat darjatani fa aktsara minimal 2 darajah kaditu nama sabon mun di bawah 2 darajah ulah dipercaya sakitu teh hisab cek kiai lamun teu genep darajah mah ulah dipercaya bener tak kiai nu ngomong kos kitu teu salah saeutik-eutik aja cek kiai lamun teu 7 darajah ulah dipercaya bener jasa tak kiai teu salah samenel aja menel tapi timbul teu menel cek kiai lamun teu 8 darajah ulah dipercaya hisab mah bener jasa jadi nu salah tuh jadi salah mah tukang beca bebe jadi menarik datang ke jalan didorong-dorong blod dan tukang beca eta nu salah aja tek sakebelna tukang beca mah teh salah ngomong ku pamajikanna ditanya ka mana narik didorong kalau nu sugih tukang beca baca mimitin lagi nggak bohong. Aduh, masya Allah. 2 darjah bener, nu ngomong 4 darjah bener, nu ngomong 5 darjah bener. Ulah nyalakeun kadu 2 darjah, sing ade. Nu ngomong 7 darjah ulah nanyalahkeun kanu 2 darjah nu ngomong 8 darjah bener ulah nyalahkeun kanu 2 darjah bener kabeh sebab tama sapira pikih mah fahkum bi zahir
tinggal buktikan kalapangan ja pikih mah kudu dibuktikan nu ngomong kudu 5 darjah buktikan ru'yat nu ngomong 7 darjah buktikan ja aya tempat ru'yatna nu ngomong 8 darjah buktikan ulah ngomong di jero kamar ulah ngomong di majelis bae ulah buktikan kaleuweung pan eta teh jang ru'yat buktikan ternyata dina kitab karangan Habib Usman, kitab karangan Kiai Mansur, kitab karangan Kiai Junaid ahli Palak Tangerang kula boga kitabna. Boga kula mah kitabna lain sambarangan. Tuh moal pati-pati ngawudu. Aduh. Nu ngomong kudu 4 darjah buktikan ru'yat coba nu ngomong 2 darjah buktikan ru'yat coba ka lapangan tama sakadar utang hitung di kamar tama kos kitu mah bari nangkep pamajikan gak bisa ngitung kos kitu ya bisa tama dihitung ku salakina ieu hiji 2 berarti di luhur atuh bisa tama ngan buktikan kuari besi anu kekeh 7 darjat 8 darjat coba ke tempat ru'yat 4 darjat karu'yat tah henteu ternyata karu'yat atuh ulah kekeh jai mah pikih nu kekeh 4 darjat teu meunang kurang ti 4 darjat coba ru'yat ketika 3 darjah karu'yat tah henteu ternyata karu'yat atuh ulah kekeh cabok kayak kekeh mah ku ahli palak ketika nu kekeh 3 darjah ternyata begitu ru'yat tuh 2 darjah setengah karu'yat atuh ulah kekeh moal pati-pati Kiai Mansur dina kitabna anna hada imkani ru'yat darjatani mun teu ditajribah nyana lain sambarangan kiai wali nyana mah mangku wahak itu mantak kula membung nuturkeun Amerika embung nuturkeun Inggris Belgia embung aing mah satungtung aya keneh kiai bae geus sakitu bae nek nuturkeun kiai bae teu hayang jejedis najis aing nuturkeun bule kecuali bulena asup Islam daek tah mah lebih kang gitu ge aduh masyaallah. Nah, jadi ulah waka ngomong keras-keras buktikan bulana eta keneh bumi eta keneh manzilahna eta keneh terubah ketika diru'yat di zaman Bung Karno diru'yat di zaman Soeharto 2 darjah leuwih karu'yat kadeuleu kuno ru'yat teh kadeuleu begitu ganti presiden ganti kuari anu ngahareupan presiden konflik makin besar antara Muhammadiyah jeung NU 5 darjah teu kadeuleu bulanna anu silem apa matana anu kahalangan ku rupiah tinggal kitu bae tah mah ulah hese-hese haju jadina kitab tuhpah eueuh wayajibu ru'yatuhu di Sukabumi ya eueuh wajib kawajiban ru'yat kudu di Sukabumi bae eueuh kawajiban ru'yat kudu di Semarang Kudus bae eueuh malah di kitab nu penting sumuri ru'yati andai kata diketos ka deuleu bulan wajib diketos mah ketos ente kudu dicakung geus apa geus biasa diketos ieu mah dipangodokan jero jasa ngodokna kadeuleu bulan atuh tinggal dipanggil ku pemerintah bener sia henteu bener wani sia di Sumba tanggung jawab sa Indonesia sia awas dorakana sa Indonesia sia mun salah wani kula mah nu matak wani sia kula dibere duit henteu kula mah naon henteu wani atuh naon salahna make otak anu bersih make pikiran anu bening teu kudu aya poting-potingan isin kana grimsir
mainnya rukyat kudu poting ya eueuh pikih mana nu kudu rukyat kudu poting coba besi aya kitabna tapi kitab salaf ulah kitab kholaf mah jedis aing coba sugan di Raudhah di Tuhfah di Minhaj sugan aya di mana nu kudu poting ya eueuh ngisin ke negara aing kunaon kos karari itu eueuh potingan aya nu neuleuh panggil bener sian teu barang di deuleu si mah edan meureun orang nu edan atuh lain percaya nu edan tah tinggal kitu doang neulah loba nu ru'yat teu disingleut 2 darjah setengah ka ru'yat tapi henteu diperhatikeun ku pamarentah nu genep darjah teu ka ru'yat eta nu dimumule ditonton ku dunia ditonton ku rakyat Indonesia tinggal nu bisa ngaji bae seuseureun ru'yat kos budak orok sidang isbat teh kos kitu lain kitu kula teu bisa nyalahkeun ka nagara ge lantaran ku ari managarana keur kieu teu bisa nyalahkeun ka kiai ge jak kiai ge hayang marili apaan saha salah nu salah sabenerna jadi nu puasa poe Jumat hisab bener nu puasa poe Sabtu ge bener nu salah nu nyieun keputusan nu siap tanggung jawab di akhirat sabaraha ratus juta manusia nu kudu ditanggung jawab ku tangkorakna ai mamang mah tuh cak Allah salah sia puasa poe Sabtu pan kula mah keputusan di TV emang eueuh kiai sia di lembur sia aya pan teh nanya lain Golkar ge teresep yakin teh hiji ke jeung bendera Golkar kan mantap indah jasa kamari aya Kapolres datang ke kula nyana memperhatikan soal awal puasa nanya ke kula Pak Kiai kayaknya nggak beres ini ru'yat cak Kapolres iya Kapolres nanya yuk kayaknya kurang beres ini nah sekarang pertanyaan saya bagaimana bagi saya yang selalu memperhatikan televisi untuk keputusan awal puasa sementara ke kiai saya jauh dan ini dosanya siapa yang menanggung jawab cekula Kapolres loh jadi kok begitu saya kan nunggu TV jadi sana kan banyak kiai ke kiai yang lain jauh berapa jauhnya sih ke kiai bandingkan Bapak mau nanya ru'yat ke kiai terdekat yang dianggap bener dengan Bapak apel ke rumah janda jauhan mana oh suka begitu cara kiai mah aduh ai kajahe atuh terus bae jauh ge ai dek nanya puasa ka kiai asa jauh tampili ngabek Kapolres kos kitu ieu cuman istimewa berarti Kapolres bae nanya hiji nomor kedua ieu mah seputar bae mah seputar nu salah kula menyaritakeun seputar puasa jeung lebaran nyaritakeun dalil mah pabelit jasa dalil mah ieu embung eleh tumbung eleh tungtungna beak dalil gelut beak gelut jadi kiai jeung kiai gelut aju ka ditu silih teluh pentolol eta sebab embung eleh ego kabeh ge sebab kiai da lain kiai ruhani kiaina kiai apansa sekupi aya orang luhur ti punclot moal bejakeun ti punclot pokona mah sababaraha urang ketika akhir pengajian di dieu nyana ngutus akhirna hasilna nuturkeun di dieu sababaraha penggede di luhur puasa akur jeung urang poe Jumat teu kudu dicaritakeun lobana jeung teu kudu dicaritakeun punclotna nu jelas babaturan presiden gitulah hasil akhir pengajian penutupan di dieu kunyana diparake Jumat nyana puasa walaupun taraweh pada malam Jumat di imah masing-masing sebab menjaga kondisi negara keputusan negara Sabtu berarti taraweh di masjid nyana malam Sabtu nu malam Jumat di imah masing-masing nyawa taraweh nyawa teu kitu bae pokona mah pengakuannya seperti gitu
loba tah nu dileluhur punclot puasa nuturkeun di dieu hisab padahal kula teh hayang dituturkeun jeung ulah kula mah kula bae cek kula ge paling kula mah jeung dulur kura jeung pamajikan jeung anak sakitu bae andai kata pamajikan teu nuturkeun ge masalah nu penting mah sare nuturkeun bae masalah geus teh mah nah beres menjelang menjelang lebaran aya deui nu silaturahmi deui ti punclot. Moal bejakeun ulah punclot tah pokona mah. Punclot lah geus beusi sok teuing. Sababaraha urang nyana beusi lebaran teu kaburu ka dieu sebelum lebaran nyana silaturahmi ngobrol jeung kula. Nyana ngajelaskeun bahwa puasa ikut hari Jumat. Taraweh nama seperti tadi nuku kula dek dicaritakeun padieu kabalinger kabeh ge ari kiai di lembur kekeh kudu poe Sabtu milu ka pamarentah sia haram sia teu milu ka pamarentah mah dengan dalil atiullah wa atiur rasul wa ulil amri borakas sia haram nu puasa poe Jumat gagah jasa tak kiai nuturkeun pamarentah sia ai pamarentahna nuturkeun aing pikir kotak sia ieu seputer bae mah entar nyaritakeun dalil kenyataan bae aya nyana nu dipunclot kunaon nuturkeun hisab ka dieu lah cek malah di dieu mah diulah-ulah ari ieu kiai nu dihandap ngawajib-wajib nuturkeun pamarentah ai pamarentahna nuturkeun aing da kumaha coba hayu coba pikir tah ieu lah zaman kos karar ieu badag sing ade ngomong besi ti soledat ulah tarik teuing kiai-kiai nu diharandap lantaran berarti ngajongklok caru aja ngajongkol loh sia tak ada itu keke nutur ke pemerintah nurut ke pemerintah ai pemerintah nah nuturkeun kiai nyana ngomongnya ini kan babnya bab ibadah kiai nggak boleh sembarangan saya harus nanya sama kiai yang bener ai berarti kiai-kiai itu tuh bener jangan ngomong nakos gitu saya harus tanya ke kiai-kiai yang bener dong secara ini kan ibadah khusus sama Allah ji itu ngomong kos gitu mun kadang ngintak ku kiai aduh parah jasa anu ngaharam-haram puasa poe Jumat adukeun tah jeung si eta. Kada jeung nyana bae geus ngobrolna ka ditu. Tah ieu mah seputar bae ulah kenceng teuing sapira pikih. Sapira pikih masyaallah. Jol aya kiai ti Serang moal nyaritakeun dalil. Deuk nyaritakeun kanyataan bae. Kiai ti Serang kira-kira umurna 70 tahun lebaran acarana ka kula. Limaan Waalaikumsalam. Beda kadeuluna ieu kiai rada cekas banget. Pandai bangsa pedagang politik mah rumeuk. Ieu cekas. Make pipa kajen kumaha gitu berarti. Kelly. Ngobrol. Geus beres ngobrol seputar silaturahmi minal aidin wal faizin. Nyana manusia urang kakarak kata dia hayang ka dieu tikeur ieu bubuhan hiji kolot dua waktu nah ieu mah aya waktu kiai alhamdulillah kula kepanggih jeung kiai atuh komo kula kudu nama kula nu ka ditu lantaran kula mah ora henteu ceukna geus urang penting mah kapanggih nu deuk ditanyakeun kieu ai kiai puasa poe naon kula nanya ka kula nanya ka murid kula bae si kula teh murid gula mah poe Jumat jadi gula tujuh aku mau pulang seri ada di gitu tapi gula mah teu ngajak cek lajang kula bae ngana nuturkeun sabodo teh mah nuturkeun ada datang ka mana kumaha hayangnya bae tapi ra nuturkeun wayah kempes baneureun wayah ubeng sineuteurun sabira nuturkeun atuh ai kiai poe naon sekolah dinten naon pas abdi mah Sabtu guru kula geus maot kula ngadaikeun di TV bae cenah berita pemerintah lantaran cek guru kula tuturkeun bae pemerintah akur sasaha ge kitu satungtung bener pemerintah nu manda kula ka dieu kieu cenah kiai kula puasa teh poe Sabtu haju ngajakan ka masyarakat urang mah Sabtu bae
sanajan batur Jumat urang mah Sabtu tacak kiai teh ti serang ngan barang kula neuleuh malam Sabtu bulan geus kadeuleuh ku kula ieu kula teh jadi asa doraka cak geneng bulan teh geus kadeuleuh teh kumaha ke ya teu terserah kiai si kula teh jatuh kula teu bisa ngomong ku kula mah sapira ngitung hitungan eta diakukeun jeung ru'yat ternyata ru'yat di tilu tempat bahkan nu di Sukabumi ge ru'yat ngan teu dicaritakeun nu babarengan jeung pemerintah ge aya kelompok ulama kiai hisab nu ru'yatnya nama neuleuh taru'yat oh jadi pada malam eta ru'yat paingan kula malam Sabtu teh gede jasa cenah bulan haju kula asa doraka ieu ka masyarakat tah ieu kula kumaha di terserah kiai henteu cenah teh wajib qodot teh pugu cek kiai itu ngeunah jeung kiai mah tinggal dibalik-balikeun bae eta janya nu boga dalil kula teu gadalil saeutik-eutik acan nyana keneh nu ngomong asana cek kula mah cenah wajib qodot meureun ya teu sabodong kiai ulah teu ngomong saeutik-eutik acan tapi cenah kos kieu beureun nya mun urang salat lohor asa teh beureunanan geus waktu prak encan atawa liwat sugan teh aya keneh orang geus kaasaran atuh pan wajib qodot cak nyana keneh nyana nu ngomong atuh berarti cak keneh teh kula mah deuk qodot bae atuh sabodo puguh cenah cak kiai teh kula mah loba omong sebab kaluar ti sungut kula ieu loba nu mitnah kaluar ti sungut kula loba nu mitnah tapi batur mah nu kaluar ti sungut kiai batur jan henteu nanti kula mah terserah kiai henteu cenah kula mah cek kiai kodok ih balik di kain lah cenah kula mah deuk kodok bae deuk ngabejaan masyarakat engke supaya kodok lantaran kula neuleuh langsung malam Sabtu bulan gede lamun sarita neuleuh bulan loba masyarakat malam Sabtu nu ka kula laporan mantes taraweh kring telepon ti sababaraha daerah bahwa kula malam ieu neuleuh bulan malam Sabtu teh geus kadeuleuh ku sarerea tah termasuk kiai neuleuh ka bulan malam Sabtu teh caknyana berarti kula kabeunangan ieu kula mah deuk qodot atuh sabodo kiai janu teu puasa ge loba ieu kiai cek kula teh eta cek ada teh kos kitu tah kiai nu sadar seperti kitu aya deui nu kudu kadeuleuh ku sorangan bae poe Jumat can kadeuleuh poe Sabtu can kadeuleuh poe Minggu can kadeuleuh poe Salasa jadi jana puasana sabodo geus wasing-wasing wae jeung sorangan batu elos tah kos kitu carita seputar puasa ngan lamun dicaritakeun urusan fikih atuh salah cek fikih tetep bae kudu make aturan fikih dina lebaranana alhamdulillah aya keneh kiai ti Punclot pejabat ti Punclot nyaritakeun urusan lebaran kukula rada ditegor saeutik Pak menurut saya mah enggak usah ada sidang isbat sebab tidak menambah ilmu untuk masyarakat memalukan kita tengok ke belakang di zaman Pak Harto urusan ru'yat di zaman Pak Harto sangat bagus sebab didukung oleh seluruh organisasi tidak ada konflik apa-apa akhirnya enak sebab masyarakat kan ada yang mau motong ayam ada yang mau motong kerbau ada yang mau mudik jadi biar pas beritanya jadi enak kedengarannya pasti kula ngobrol gitulah poe Kemis Jumat Sabtu Minggu Lebaran alhamdulillah keputusan di televisi seperti naon nuku kula diobrol tanpa aya naon-naon langsung diputus mungkin lain ngan sakadar ka kula bae loba kiai-kiai nu didatangan utusan-utusan khusus akhirnya jadi kesimpulan diberitakeun tanpa aya embel-embel
sebab kukula diceritakan darjahna malam minggu di awal Ramadan, awal penutupan pengajian malam minggu geus eueuh darjahan. Hese nyaritakeun darjahna ku luhur-luhurna. Lamun deuk ka masalahkeun darjah deui ieu kotok teu kapencit. Kotok teu kapencit ieu deuk lebaran teh tah ieu nu jadi masalahna. Akhir raya alhamdulillah keputusanana sakaligus ulah nyaritakeun nu eleh jeung nu menang. Eueuh nu eleh jeung eueuh nu menang. Nu eleh mah nu henteu meunang ridho Allah, nu menang mah nu menang pangampura Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal jang kahareupna hati-hati sebab di negara keur meujeuhna keur kos kieu deuk dirobah ku ari kitab salaf ku kitab Amerika. Etalah permasalahanana dorongan ti Amerika nu luar biasa geus bab politik kemudian ekonomi ku ari ka agama. Nah urang satungtung aya nu nuduhkeun ulama maning make ulama bae. Sakitu bae geus abe urang teger di dunia teger di akhirat ge teger lantaran boga kayakinan nuturkeun para ulama usholihin. Sing hade jang kahareupna nu geus mah geus ulah dipasinikeun, nu penting mah urang mudah-mudahan dihampura dosa urang kana. Mudah-mudahan urang dipikaridho ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Jakabeh ge nyembah nama jeung ibadahna ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kahareupna sing hati-hati lantaran ieu kos kieu permasalahanan. Mun Kapolres bae ngomong kok rasanya lain lagi atuh komo masyarakat. Jila luhur teh sarua bae kok begini nyana nanya. Akibatna loba nu nuturkeun para kiai, negarawan nuturkeun kiai, ari kiaiwan nuturkeun negarawan. Pan bloon eta. Kiaiwan teh kos tipiwan mah buru. Nah, kiai anu ngomongna leupas teuing datang ka ngaharam-haram puasa perbo. Mudah-mudahan dihampura ku Gusti Allah. Ku bodoh nak dirida karena ilmu palak atawa ku nyemoohkeun ka ulama atawa meureun ngahajar salah saurang ulama atawa hayang kadeuleu beungeutna ku calon pilkada. Moal jauh ti kitu ja. Moal jauh lamun make hati anu bening moal datang ka heuras nu biasa bae. Ja ibadahna ka Gusti Allah Subhanahu datang ka nu endeuh taraweh di buburak ulah taraweh haram dikunci coba teh aju masyarakat teu nurut di bloon endahan neangan musola pan eta ngan masjid doang nu kosong jelema nama taraweh keneh tinggal bepan tercoreng nama baik seseorang kiai tersebut di mata masyarakat lantaran nyanana kurang hati-hati. Antak naon, oh sia deuk taraweh gitu malam iya atuh aing jamual aing mah isukan. Geus masalah tuh sia-sia aing. Kitu bae ka di akhirat na gitu sia-sia aing. Kitu bae saya amat. Ya bener jasa henteu nyana. Mau gitu bener jasa horenganan. Kiai kunaon galak amat. Geus itu disumbang pan aing mah yayasan. Sia loba omong. Ieu sia kunaon pan aing masuk dipere ku pemerintah per bulan sabaraha kan sabulan ngomong atuh sia sabulan sabaraha duit aduh Gusti besi coplok burung bebereanana puasa salah ge terus bae yes balik deui nu geus banggeus urang sakali deui nu puasa poe Jumat nu puasa poe Sabtu nu lebaranana akur nu lebaranana beda urang ngadoa ka Gusti mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana ditarima puasa urang ku Gusti Allah kasalahan-kasalahan urang lantaran urang bodoh mudah-mudahan dihampura kahareupda urang sing hati-hati supaya tepat puasa urang jeung syarat. Tapi lamun kula ngaluarkeun dalil-dalilna mengenai hisab atau loba jasa.
sanajan dhaif marjuh ngaranna kadang bisa jadi rojeh. Itulah pikih mah ketika dunyekel ru'yatna teu beres. Mun kukula dicaritakeun hiji-hijina bahasa Kangjeng sumuli ru'yatihi ku opat mazhab panjang. Kumaha Maliki, kumaha Hanafi, kumaha mazhab Hambali, kumaha mazhab Syafi'i. Di mazhab nu tilu mah eueuh matla, aya matla sote di mazhab Syafi'i, tapi matla teh henteu bakal ngarobah kana kabarna. Itu bakal ngarobah, tetep bae, bakal akur bae. Begitu diteliti-teliti. Lantaran naon? Lantaran ru'yat teh moal bisa diru'yat lamun teu dihisab heula posisi-posisina beusi lain bulan nu kadeu. Geus panjang dongengna antara hisab jeung ru'yat lain di zaman kuari bae, di zaman baheula. Dongeng sahabatna, dongeng tabi'ina terus ngan kuari teu kudu dipacekcokeun sebenarnya lantaran geus loba kasimpulan hasil daripada dongeng-dongeng kisah-kisah nu baraheula geus dikitabkeun jadi ijma ulama tinggal make na hungkul. Tah sakitu ala kadar seputar puasa jeung seputar lebaran sok rempan jasa urang ku Kangjeng Nabi di jero puasa henteu meunang marah tapi ternyata urang loba marah ku sebab perbedaan puasa jadi marah ku sebab perbedaan lebaran jadi marah nu urang dicoba ku Gusti Allah nu aturan dihampura jadi henteu aturan puasa urang bener jadi teu bener lantaran marah etalah nu teu pati dijaga geus ieu kabeh ge hakikat nama ti Gusti Allah. Kiai nu keras ka Sabtu ti Allah, kiai anu ku Jumat ti Gusti Allah. Ieu teh nyoba ka para kiai, ka para masyarakat datang ka mana coba kesadaran berilmu, kesadaran beramal terhadap Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang dina minggu ieu ngamimitian deui pangajian urang. Mulayan deui kabeneran keur ngabahas masalah jarhu, masalah kisos, masalah males pati, masalah bangsa kitu pertatuan nu ieu teh geus diatur ku para ulama meunang ti hadis belah dituna ti Al-Qur'anul Karim walil qisas hayatu ya ulil albab. Dengan dilaksanakeun qisas bakal aya kahirupan anu log jinawi nu tentrem nu sakinah nu indah. Kusabab teu dilaksanakeun kisos maka paberencai jeung pabentrok bae di negeri mana bae. Urang nyaritakeun urusan kisos di negeri urang geus eueuh saeutik-eutik acan. Lantaran negara urang mah adalah lain negara Islam tapi negara demokrasi buatan manusia. Geus bisa bener bisa salah bisa heueuh bisa henteu. Ketika aya nu bertentangan jeung Amerika bunuh teu naon buktina geus sabaraha nu dibunuh di urang dianggap teroris. Aya nu puguh bunuheun nu nyaan nembak nu nyaan ngabunuh diaman. Anu bertentangan jeung negara bisa dipotong leungeunna sanajan teu maling tapi nu maling triliunan miliaran aman. Itulah di negara nu teu ngagunakeun hukum Al-Qur'anul Karim sekedar supaya orang sadar bahwa di negara urang teh lain make hukum Al-Qur'an, lain make hukum hadis Kangjeng Nabi, lain make hukum ulama ijma jeung kias. Ieu mah kumaha kokocoran ti ditu bae di Amerika namantak nu
ngadukung karena kitu hukum-hukum pemerintah tinggal engke dirasakeun bae di akhir selantaran lain make aturan Al-Qur'anul Karim haju kumaha atuh ieu urang salah teu salah aju bener atuh urang henteu bener naon atuh di hewan ge aya mandalungan jadi negara urang mah negara mandalungan bebek hiber manuk lain bebek lain disebut mandalungan lah ieu ge negara urang kitu geus kiaina ge nu ngadukung pemerintah kiai kiai lain negara lawan baik kiai mandalungan geus kiai bae ulah sok engkeuy-engkeuyan jeung sukarari itu nyana wae hayu nu ngamajukeun negara urang mah ngaminan bae disungut supaya tala lentrem ngana kesehatan masyarakat kitu bae sih lantaran naon ieu ngahayu-hayuna ieu nu dilaksanakeun lain hukum Al-Qur'an tidinya tapabeulit asana hate mantap Pak ngadukung bae supaya aya pamimpin aya milu abring-abringan mah ulah ngadoakeun supaya tentrem jadi nasehatan ge geus sararese lain teu nyanaon nu korupsi teh japala linter tapi makin pinter deui korupsina gitulah di negeri Indonesia moal kebal hirup di dunia bakal pararae urang nu nongton bae kana lelempangan apa marentah kaler kidul pakal pae nu ditongton ku urang bakal modar sarua bae ke pengadilan terakhir mah di Rabbul Jalil di hareupeun Allah kakarak dedinya nu bener dibenerkeun nu salah disalahkeun kuari mah nu bener disalahkeun nu salah dibenerkeun nu penting mah loba dalil salamet di dunia sogok menyogok dan lain sebagainya di akhirat bakal teu bisa kitu kuari mah geus terus-terusan urang dijajah ku Amerika politik dijajah ekonomi dijajah ka haji kuari dijajah agama berarti puasa geus dijajah ku Amerika dibentrokeun awal jeung akhirna geus 4 tahun kuari munggah haji aya tabungan haji setelah diselidiki ku para kiai-kiai ternyata orang tabungan haji teh haram mangkaning numplek kana tabungan haji dititahna dina fatawi dititahna dina idoh sing hade jang munggah haji mah kudu neangan dana nu halal-halal sebab deuk asup ka negeri tanah haram deuk amprok jeung Baitullah sing hade dana jang munggah hajina kudu numpang halal-halal kuari mah kredit terus bae kuari mah geus we naon kitu garana tabungan haji nginjem di nyana haju ngasupkeun ka jana kitulah menurut fikih geus haram tapi kan dilaksanakeun sabaraha persen nu sekarang itu nah iyalah makin ka ditu makin menjadi-jadi jadi umul balwa tapi urang ulah kababal